Cina Kiai, geus aing ngaji we ulah nyaritakeun kadinya. Puyeng cenah aing ngadengena. Sia anu salah puyeng aing mah henteu. Entek DPR aya nu ngaji sakali dua kali juntek wari. Bebeja nya ka babaturanna. Cek babaturanna kurang teu ngaji. Dah. Ya kanan aing bae. Aya pengusaha numbung ngaji ka dieu. Deukeut. Nyana resepeun teu pernah ngaji. Diajakan ku babatura moal waka ngaji aing mah cek nya satungtung aing ieu masih kene dagang. Emang urang aing make duit bank ki uci tersepeun cek nya. Geus aing mah dagangan kiaina nu akur jeung aing cek nya teh. Sadarnya ge bahwa aing teh sabarana mah ieu teh make duit bank. Mantak aing jang naon ngaji ka Ki Uci cek nya aing terus bae usaha di bank terus bae. Ya saya mah moal waka wauh jeung Ki Uci kajeun ke cenah aing mah wauhna di akhirat bae. Bau. Parang sana babari meureun di akhirat tuh jeung aing. Ayo masyaallah aya DPR itu kene. Anu sekali doang aya nu kuat lah guys aing mah cek nya dicarekan tanah terus bae ngaji ngan aing mah ngaji nah handapun teu kalambon bae moal ka majelis moal redang cuaca redang ceuli cek nya aya anu kitu bae sabodo sia aing wanita henteu ngaji ka dieu sia yang bener ngaji atuh aya embung bener los ka ditu. Zaid lapor kanu berwajib ngalaporkeun tentang mabokna Jepri ngalaporkeun tentang murtadna Jepri si Jepri teh murtad dilaporkeunlah ku Ki Zaid maka dipanggil Ki Zaid setelah dipanggil diintegrasi hasil integrasinya bahwa pernyataan Zaid menyatakan Jepri murtad dengan mengatakan saya masuk Kristen nyana siap nyaksian untuk kemurtadan Jepri. Saya menyaksikan terhadap Bapak Hakim bahwa Jepri adalah seorang teman saya yang keluar dari agama Islam dan saya siap untuk menyaksikan dibawa kemana saja. Iya pernyataan Saksi Jepri, pernyataan Zaid menyatakan bahwa Jepri murtad siap jadi saksi wa tuqbalus syahadat. Terima syahadah. Bisa diterima syahadah Zaid anu nyaksian biriddati kalawan murtad secara mutlak. Artinya mutlak kumaha? Artinya mutlak tanpa dipenta rincian-rincian tentang murtadna. Cukup pernyataan Zaid menjadi siap saksi tanpa dipenta rincian-rincian sababna murtad kunaon di mana kumaha eta teh nurutkeun cek di dieu secara mutlak teu. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal madhhabu sihhatu riddati sakrani wa islam. Utawi madhhab iku sah murtade wong kang weureu wa islami lan islam sakron
tuqbalu syahadatu birridati mutlaqan lan den tarima apa syahadae apa panyaksianane kalawan murtad halem mutlaq wagila lan den ucapakeun apa yajibu tafsilu wajib apa tafsil apa perincian fa'ala lawali syahil lawa syahidu biridatin fa'ankara hukima bisyahadah fa'ala lawali makan tapi ingatase kawal kang awal lawa syahidu lamun yaksan dia syuhud biridatin kalawan didafa'an karo maka ingkar ya masyhud alaih hukima maka dan hukum ya bisyahadati kalawan syahadah falau qala maka lamun ngucap ya wong ngucap ing lafaz kuntum mukrohan ana ingsun iku kang den faksa wa qatadha suqarinatun lan trapihu ing mukro apa korena kasih kufarin kaya aboyong pirang-pirang kafir sudika maka den benarkeun si wong biyaminihi kalawan sumpah sudika maka den benarkeun ya wong kalawan sumpah wong bisa ka masyhud alaih kalau kala maka lamun ngucap ya masyhud alaih kuntum mukrohan ngucap yang lapat kuntum mukrohan lain suniku kang den paksa wa kutada suqarinatun lan terapi hu ing mukroh apa korena kasih kufarin kaya boyongnya pirang-pirang kafir sudiko biyamidihi bakal den benarkeun ya masyhud alaih kalawan sumpah ya masyhud alaih wa illa wa illa wa illa wa illa taqtadi fala sudiko oh aing mawa kitab mapan aya dedelekeun aya coret-coretkeun datang ka imam mun pamajikananya mana coba coretanana tah di dulu bener dicoret-coret aya gambar mobil banta kudu mondok atuh mondok indah jasa lamun orang bisa maca Quran maca kitab lantaran di kamar ge orang bisa ngobrol jeung wali-wali Allah hayang ngobrol jeung Imam Bukhari baca kitab Bukhari urang hayang ngobrol jeung Imam Muslim baca Muslim hayang ngobrol jeung Imam Zainuddin Malibari baca Fathul Muin hayang ngobrol urang jeung Oma Irama setel lagu santai sia mah kadinya bae Pak parantina meureunna ya dirombongkeun di akhirat jeung nu ngagitar ka ditu sarombongan satajana urang bacakeun heula Fatihah kanu geus nyaraba ka alam itu wal madhabu nurutkan cek madhab masyihatu ridati sakran
samurtana jelema nu weureu kalawan ngahaja weureuna. Si Jepri malam minggu keluar ti imah ka nelayan. Balik jam 2 peuting sempoyongan datang ka imah mamaraha. Itulah jelema mabok. Lain bae jelema petualang, lain bae jelema pedagang, lain bae jelema luntang lantung pejabat ge ambalayah nu mararabok. PNS ge ambalayah nu marabok. Sakali deui, PNS ge ambalayah nu marabok. Kadenge ku Cilisia. Ye cenah kieu sok sambarangan PNS mah ngatur negara. Diatur ku nyana acak-acakan negara. Awas cenah kiai didesek ku aing saha jelema. Ayo. Datangkeun ku aing isin sia. Sambarangan sia. Coba cenah kiai misalnya cek Pak Bupati, mana tah? Nah. Kebenaran. Emang aing hayang ditanya kitu ka ku bupati. Hayangkeun ku aing hiji-hiji. Emang kiai nyaho? Parangsan. Di nelayan teh bareng jeung aing. Emang aing teh lo asup ka nelayan. Tanyakeun tah ka pelayanan. Anu bukna sabelah beureum teh. Ngan aing kadinya na maka happy. Coba ge tanyakeun make kaos hejo aing make lepis kacamata hidung tanyakeun ka pelayan tadi. Emang naon? Kadeuleu ku aing lurah hiji-hijina PNS izin. Sambarangan. Ulah sok kitu cenah ki aing meureun kitu bae ja. Maksudna yu urang tararobat ulah terlena di nukos kitu. Urusan negara mah acak-acakan gesakeun dengan di dunia doa. Urusan rumah tangga acak-acakan sakeun di dunia doa. Urusan usaha sakeun tapi engke ieu hirup sabak da maot mau dipikiran. Lain erek mukakeun aib-aib pedagang, aib-aib lurah, aib-aib pes lain. Maksudna yu urang tararobat sadar. Dunia mah acak-acakan keur usim nah ayeuna. Di Indonesia masih deres ke. Coba ke Eropa, coba ke Amerika, coba ke Australia. Mantap kula haju tu betah ke di Australia. Acak-acakan jasa Indonesia bahasa kieu mah tuh masih tentrem adem ngan meureun lamun kieu bae mah wallahu alam kahareupeun. Generasi urang ti SMP kene geus tawuran SMA tuluy kebelah dituna makin acak-acakan eta pan calon-calon bupati gubernur presiden. Gitulah Yahudi dek ngarusak bangsa jeung negara. Ieu Belanda pan terus-terusan ka urang. Menyusupi tentang ganja, tentang ekstasi, tumoli dan megadon dan lain sebagainya. Eta teh melalui orang-orang Yahudi terutama Belanda nu ka urang sebab Belanda nyeri hate ka Indonesia. Pelebah mana? Angka deh itu mah bohong. Walau kadi bahas kuan, kayak teman mencerita Belanda. Nah, iya mah si Jepri jam 2 balik ti nelayan sempoyongan. Pamajikanana ngarep gadinya. Pamajikan mah kurang kumaha lawang dibukakeun hayang nginum dibere. Marah goblok sia. Lain nanaonan lain gitu lah memarahan tuh gada puyang aing
puyang-puyang konaan ayo ulah loba omong sia pugunya nu loba omong mabok makos gitu ditembalan salah tadi tembalan salah geus kakak tuh gara-gara sare sia goblok meureunana ditolak sia ku aing ka ulah sok ngomong-ngomong tolak sia ku aing Masya Allah ya si Jepri padahal mah baheula di marhabaan geletik sama diputar-putar di marhabaan segala rupa lantaran nu ngamarhabaan anu mingpin Kiai Golkar ya kieu marhabok kabehan tak sih ada nu mingpin marhabaan sih ada ulah anu puyang eta kababawa eta kebalnya nah diuk we di banyak atuh lah geus atuh geura istirahat gas aing mah daekeun ku sia aing mah jadi Kristen Masya Allah kaya ya angin naon lah angin naon tadi aing gitu dansa mantep jatuh jeung si Eni jana agamana Kristen jana siap jana dikawin ku aing tapi lamun aing asup Kristen geus lah aing bari masuk Kristen jadi berarti nyana ucapanana keluar di Islam jaba nolak ke pemajikan Allah karim kubata cek mazhab syiaturidati sakron samurtad Jepri anu ngahaja-haja heureut nyana mabok bir kurang puas mensen kurang puas ngagele nyana sempoyongan dijeroker mabok nyana murtad jadi murtadna sanajan keur mabok na'udzubillah min dzalik wa min dzalik termasuk tolakna jelema keur mabok nalak tapi mabok na ngahaja minum pel gele dan lain sebagainya nya mabok nolak jadi kakus kitu teh jadi di negara urang mah kuari lamun keur mabok teh dijadikeun kajian urusan negara kayak nu tanggung jawabna urang mah keur ngaji bae baheulana supaya ngerti makir ngaji beheulanan cak negara cenah eta mah lantaran di luar kesadaran antepkeun kena tanggung jawab ke di akhirat ngerebek kabehan urang mah ulah cek manusia tapi cek nu bogana cek Allah subhanahu wa ta'ala urang nutur-nutur manusia bae mah hese jelema keur teu sadar nalak tilu jadi tapi cak negara mah henteu sebab di luar kesadaran nuturkeun di luar kesadaran bae cak manusia emang hukum usaha lamun hukum dibawa kepada manusia moal beres kajeun kuku mah ge lantaran ieu manusia mah aya toleransi karunya amatnya mana boga anakna kelali teh keneh bu lamun tilu dijadikeun bana ting nasib anakna J atuh kunaon nutur-nutur ka hayang jelema tuturkeun ku sia tanpa ngarobah karena urusan negara aja aya anu tanggung jawabna RI 1 Jokowi tanggung jawab urusan agama menteri agama teu wauh kurikulum saha tuh Lukman Hakim beneran teu Lukman Hakim sok depak misalnya KUA misalnya MUI misalnya nya boga dalil-dalil nama nu jelas terus kan kunyana tapi urang mah ngaji sesuai jeung syariat aya nasna aya kitabna ulah hese Imam Syafi'i ga ijtihad Imam Malik ga ijtihad Imam Hambali ga tuturkeun para imam jasanajan Muhammadiyah sanajan Persib ge nya cenah ulah nuturkeun ulama teh padahal saero menang timpana lain ti ulama aya kabehan ge catatan nya nama anti ge ka ulama urang nya nama make ulama nyana anu anti kana ijma jeung kias atuh ulama-ulama kene atuh berarti buang make jeung kejem jasa anti ulama dek mana urayana tanpa ulama
geus ka itu urusan nyana mah keur cerita doang ieu. Urusan urang, urusan nyana urusan negara. Nah ieu mah kuari mah urang mah keur ngaji. Jelema mabuk ngalak jadi. Jelema mabuk murtad jadi. Na'udzubillah min. Loba tanu datang ka imah pula. Assalamualaikum awewe. Wah, ceri kieu mah sana dicandeng dia ka jeung. Slede ya saya ceri kieu bae. Aya nu jangan ngomong-ngomong aja nu sembarnyi bae. Aya naon neng? Wah, semua jauh. Wah jauh geus ka Jawa jasa pasti bener bae. Salagi tilok balik cenah kiai. Sawadak atuh. Mantap salagi tilok balik wedak kurang kandel. Coba pun sawadak nu kandel belipen hiji diporeskeun kabeh. Nyana ge ujian da karujakeun ka urang. Dan teu naon disebut majikan. Ulah mun pamajikan servis bagus ka salagi malah nyandung. Ieu kurang servis. Urang servis ka salaki datang teu nanya, salaki datang manyun bae. Pan salaki teh yang dibagjakeun. Ieu mah ditanya ge boro-boro ku senyum ngajawab ge henteu. Lalaki mah lain deui kada, pendek buuk panjang lengkah. Lalaki sakali dikitukeun, dua kali dikitukeun, tilu kali dikitukeun baraka cabang pikiran. Ye, emang urang Lampung. Eta kos kitu kan. Jawa yang disentakan ke orang Lampung kuat mual ya ini. Lalaki berbeda. Kuduna dihormat. Oh kakak datang ka jenting lo basalah tetap hormat. Go bagi. Kak, masya Allah, ya tas di mana bela, tu biasa bela lagi. Kak calik lah tu nges. Kalau manges ngahampura baik kata aing resep, kau mangan si aing tiis ya. Cenah payung tiis. Pisan ucapan sia aing mah ngeunaheun biasa kakak haus yo pangjakoteun cai ku urang aja diuk bari ngabeldeh teh setik kapan geuna di salaki teh tiis ya maka mantas di mana bae beuh teu inget ka anak pamajikan geus di ditu bae ye aing sakali di ditu bae ke ulah digitukeun tah lalaki mah ulah geus ka ulah balik-balik geus di ditu bae geus sakalian di ditu ji atuh emang kahayang aing coba laki kumaha gitu tapi lamun di bageran di usapan tak eta teh moal daek nyandung ge mikiran dedeuh amatnya amat mun dicandung teh mah karunya amat di dua moal lah cek kana teh duh datang ka geuring pamajikan geuring beneran ieu mah nyana wasiat ka masana ieu geuring moal cageut sebagus lain di rarasan kula mau wasiat kula waka kawin deui kakak lamun kuburan kula can garing lamun kuburan kula geus garing kakareuteunan geus nu geus bener mang tilu poe maot nyana ngajikeun di kuburan jeung sejen santri-santri saminggu santri-santri mangajikeun baralik nyana di kuburan bae kana deui ka kuburan cek keluarga jeung cek dulur-dulurna beuh tama setia jasa meureun salaki teu balik dahar ka gadinya deui balik dahar ka dinya kadang-kadang ngendong kenjana ka dieu kos nu sujud eta kuburan ditiupan bujana dedeuheun biasa kabehan ge masyarakat ge nyaho mendang 20 poe ditanya ku keluarga sia balik atuh moal balik emang kunaon di kuburan we nungguan garing sia teh ki pudoli aduh ya Allah para gajahwan teh ku keluargana goblok dasar hayang gegeuraan kawin burung nungguan garing kuburan padahal eta lalaki belawan atuh garing-garing teuing jelema geus eueuh geus teu kudu nungguan garing ceklak
Al-mazhab siaturidati sakroni cek mazhab murtad jelema weureu jelema mabok nu mabok nangahaja urang nyaritakeun nu mabok baheula mangan di Grogol Cililitan baheula mah Bandung di kota-kota besar Yogyakarta Surabaya kuari diketos handapeun tangkal awi mabok jelema. Masya Allah ambalaya fenomena naon beureun kaharep untung masih keneh aya kiai-kiai nu daraya keliling dakwah aya keneh kiai-kiai nu ngajakan bener ka Gusti Allah urusan ikhlas jeung teu ikhlas teman-teman urusan nyana tapi nyana terus bebakan pemerintah geus alhamdulillahirabbil alamin terus ngajakan bener bahkan polisi mah polisi aya undang-undang narkoba tewak ini kena undang-undang nomor koan taing dah tahan dan the polsek datang ke dinya babaturan tahan ini akan lanjut ke Polres. Wow, keluarga datang jangan sampai Polres kena undang-undang. Wow, Kapolsek no gua gajasa. Tidak bisa tidak, ini mah harus lanjut Polres. Pak. Kenapa? Keluar dulu sebentar, ada apa? Keluar jalan sini sebentar nih. Ngapain? Ya tunggu sono. Keluar. Itu apa itu? Ini ada berapa? Ada 10. Belum bisa 10 mah. Berapa tuh? 20 dah 15 dah Pak. 17 dah 17. Sial jasa. Aduh, Polsek blon. Undang-undang bisa dibeli kok ya dah. Ya udah dah enggak apa-apa ya demi kemasyarakatan aja dah. Iya, beres tah. Eta undang-undang diurang. Masya Allah karim. Narkoba termasuk maling korupsi ente sesuai jeung undang-undang mantak kurang menyaritakan tentang undang-undang di Indonesia jatuh buatan manusia iya digulak-gilak lagi ku manusia deui atuh kitulah kaayaan selama undang-undang lain make undang-undang Al-Qur'anul Karim ya kieu bae ulah di Indonesia di Amerika na sorangan atuh kieu leuwih dahsyat malah mah atuh kieu mah urang ngamakmumkan ke Amerika atuh kieu sarua. Gitulah negara ketika teu make undang-undang Al-Qur'anul kunaon teh cenah di urang teu make undang-undang Al-Qur'an. Tanyakeun ka ditu sia. Urang mah rakyat. Pugu cenah ieu urang lamun babarengan kabeh teh siap bae. Ngan perang. Tah aing mah cenah embung ngadenge perangna doang embung. Terus dia mambung ka surga sih. Hayang ka neraka. Anu siap ka surga mah teu ngan aya perang. Ya perang mah diembung-embung we perang mah perang bae boro-boro perang keren ngaguling bae keren ngaguling. Diembung-embung atuh kena bae. Tapi berbarengan jeung nu katinggang keren di Mekah aya di Tangerang nu sehat bae deui. Teu kena keren, teu gering. Bae bae deui. Bae. Gering, teu gering teu daon, teu kena keren teu daon. Teu naik mobil teu tabrakan, teu ditajong. Gering teu ditajong teu paeh. Anu kena keren mah di ditu paeh. Wajar kadang-kadang. Ieu mah sehat. Duit loba, dahar subuh. Modal. Atuh teh lain urusan gering jeung urusan kalaparan. Idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Ieu perlu dicatat. Jelema mabok murtad nasah, jelema mabok nalak nasah, termasuk jelema mabok Islam nasah di sarua bae. Masya Allah. Jelema mabok kemudian asup Islam di jero mabok sah
atawanya murtad meme mabok marang mabok baca 2 kalimat syahadat asup Islam deh sah mabok ngahaja murtad sah sabalikna asup Islam sah nolak sah Masya Allah wantak sing hade kecuali mabok nan tengah aja aya jelema teu nyawa sugan teh mah eta teh lain mensen aya botol aqua dieusian ku cai mensen ditenden di meja si Udin diuk dirinya cek si Udin ieu botol aqua bagus amat caina herang amat dileut ku anjeunna indah jasa gelekek ku si Udin itu kebal wah naik kapal mantap aduh aing keur di awang-awang cek nya iber babarengan jeung manuk gagak ya hayal teh jelema mabok makan gos gitu tengah aja junyana seri-seri cek pemajikan kau Udin ya kunaon seserian sana lo bohong sia ku aing getolak tilu sia ku aing je pan kau Udin jadi kos kieu ya begitu selidik punya selidik cak si Jepri teh meureun teh cai aing diinum kunyana bareng di deuleu bener beak atuh setengah aqua gede untung teu overdosis ge si Udin teh Masya Allah hampuran neng lilis emang kunaon eta mah ka Udin mah nginum cai ka cai aing emang itu cai naon cai mensen tengah aja eta mah mabokna aju nolaknya na teu jadi eta di jero mabok nu tengah aja nyana murtad teu jadi sebab tengah aja eta dipaksa Udin sini tuh tahu ini apa? Pistol. Nah, dengerin ya, oleh dengkul lu. Dengerin, kuping lu makan gula ngedenger dengkul aja dah. Tembakin, ceket. Ayan, buka kuning. Masih komplit. Kunaon itu emang gitu-gitu. Jangan nembak sia. Pan, inum tamen senta. Inum, senta tembak sia boy. Cina naon inum. Inum. Iya tuh kurang nah inum sih tembak siapa ini? Ayo. Inum. Ya, dengar ya. Cai. Oh, hampir kena ka dieu. Cai. Aing bener inum sih inum. Cicing bae si Udin. Cekel gelas aku si Jepri. Cekel beheungna. Tangga sia. Tangga, calangeup. Bau sakumaha mobil Avanza di bensinan. Ya otomatis dipaksa sih mulai seserian aduh sakjana dunia ya muter teu naon sia kasep Jepri cek buku jore suka mabok makos geus terus ngahayal mabok murtad jana terjadi sebab dipaksa nolak jana terjadi sebab dipaksa Masya Allah beda mabok ngahaja jeung mabok dipaksa urusan hukum berbeda dipaksa mah lain kahayang sorangan murtad terjadi mabok dipaksa nolak nyana di jero mabok anu dipaksa terjadi termasuk Islam terjadi lamun dipaksa mabokna tuqbalu syahadatu biridati mutlaqan bisa diterima syahadat panyaksianana biridati nyaksian kalawan dida secara mutlak Zaid
lapor kana berwajib ngalaporkeun tentang si Jepri dalam laporan bahwa Jepri teh mabok. Di urang mah aneh, kok lapor? Ikan nyarita tentang negara Islam. Ketika aya jelema mabok laporkeun kan dihad. Ketika aya jelema zina laporkeun kan bakal diranjam lamun muson, guer muson kan dijilid. Itu kayaknya maling, laporkeun. Wah, lamun maling kuari KPK bener-bener terus nangkepan nu maling. Leuwih ti setengah PNS katangkep kabeh. Penjara kudu nyieun deui. Moal mahi penjara sebab hampir kabeh marali. Komo DPR mah eueuh hiji-hiji acan DPR teu maling. Eueuh sakali deui eueuh hiji-hiji acan DPR teu maling. Kadangnya ku jadi sia. Cek DPR sok sama Ki Uci. Aing mah keur sok mah kitu ye. Sok mah kita. Ulah ngebersihkeun diri, coba tanya. Sabaraha sih gaji DPR? 7 juta, 8 juta, tapi kok kebeli mobil mewah? Mun lain maling naon? Parangsaan aing teh nyaho meureun. Sabaraha gaji DPR? Tapi mobil lemong kilap. Komo lamun geus kunjungan sese nyaritakeunnan. Lamun aya studi banding emang eta studi banding gitu. Urang lamun nyaritakeun kos gitu keheul ka DPR. Mentak kiai nu baheula hidup legeg ya hidup. Kanyahokeun heula ku kiai anu memperjuangkeun DPR dewan di Golkar, di P3, di PDI, PKS ulah kadeuleu ulah neuleuh memperjuangkeun jeung bageuna deuleu gawena kabeleteran sia di akhirat. Cenah kiai geus aing ngaji we ulah sok nyaritakeun ka dinya. Uyang cenah aing ngadegena. Sia anu salah puyang aing mah henteu. Entek DPR aya nu ngaji sakali 2 kali juntek kuari. Bebeja nya ka babaturanna. Cek babaturanna urang teu ngaji. Dah. Ya kanan aing bae. Aya pengusaha numbung ngaji ka dieu. Deukeut. Nyana resepeun teu pernah ngaji. Diajakan ku babaturan moal waka ngaji aing mah cakna satungtung aing ieu masih kene dagang. Emang urang aing make duit bank Ki Uci tersepeun cakna. Geus aing manangan kiaina nu akur jeung aing cakna teh. Sadar nyana ge bahwa aing teh sabarana mah ieu teh make duit bank. Mantak aing jang naon ngaji ka Ki Uci cakna ja aing terus bae usaha di bank terus bae. Ya saya mah moal ka wauh jeung Ki Uci kajieun ke cenah aing mah wauhna di akhirat bae. Bau. Parangsana babari meureun di akhirat tuh jeung aing. Ayo, Masya Allah, ayat DPR itu kene. Anu sekali doang, ayat nu kuat. Lah, guys, aing macam gini carakan tanah terus bae ngajin. Ngan aing mah ngajin hana pun tak kalambon bae. Moal ka majelis moal. Redang cuaca, redang ceuli cek kene. Ya, anu kitu bae. Sabodo sia yang wanita henteu ngaji ka dieu. Sia yang bener ngaji atuh. Aya embung bener los ka ditu. Lapor kanu berwajib ngalaporkeun tentang mabokna Jepri. Ngalaporkeun tentang murtadna Jepri. Si Jepri teh murtad, dilaporkeunlah ku Ki Zaid, maka dipanggil Ki Zaid. Setelah dipanggil diintegrasi, hasil integrasina bahwa pernyataan Zaid
menyatakan Jepri murtad dengan mengatakan saya masuk Kristen. Nyana siap nyaksian untuk kemurtadan Jepri. Saya menyaksikan terhadap Bapak Hakim bahwa Jepri adalah seorang teman saya yang keluar dari agama Islam dan saya siap untuk menyaksikan dibawa kemana saja. Iya pernyataan saksi Jepri, pernyataan Zaid menyatakan bahwa Jepri murtad siap jadi saksi wa tuqbalus syahadat. Terima syahadah. Bisa diterima syahadahna Zaid anu nyaksian biriddati kalawan murtad secara mutlak. Artinya mutlak kumaha? Artinya mutlak tanpa dipenta rincian-rincian tentang murtadna. Cukup pernyataan Zaid menjadi siap saksi tanpa dipenta rincian-rincian sababna murtad kunaon di mana kumaha eta teh nurutkeun cek di dia secara mutlak teu kudu dipenta rincian-rincian nana langsung syahadahna diterima. Wakila cek sakaol yajib tafsir wajib kudu dirinci. Jadi aya dua kaul, cek kaul pertama mah geus teu kudu dirinci-rinci deui. Cek kaul kadua mah nyana bisa diterima panyaksianana ieu adalah kudu ngajelaskeun rincian-rincian tentang kemurtadanana. Yang di PM tadi ku hakim tentang rincian-rincian kemurtadan. Rapi lamun negara Islam. Negara bersyariat. Ulantaran di urang man nagarana lain negara Islam, lain negara syariat, negara demokrasi atau aturan HAM. Hak asasi manusia. Segitu banyak mah urusan manusia, kemanusiaan beda jeung negara Islam. Geus palar awal wallahu